Tah, pami eta mah teh Amel ieu teh adu manis ti sababaraha kesenian teh aya seni mabukoy, aya seni bebegik, oge aya seni naon hiji di teh? Wayang landong. Ieu ti Ciamisnya tadi teh wartana tantosna panginten benta sareng pasanggiri monolog basa Sundanya. Mohon jantan ieu mah dipintonkeun teh langsung kitunya di damel hiji pertunjukan anu gaduh tilu aspek kesenian eta teh nya jantan leres pisan ieu teh sae kitunya ieu ngadu maniskeun kesenian-kesenian Sunda supados tiasa diwanohkeun deui ieu teh kanu generasi ngora teh ya. Mohon kemudian murang kali aya namanya generasi anom seueur pisan komunitas-komunitas anu ngahits teh ya. Hitsnya pami di lolok masih sewang-sewangnya. Tatu ieu teh atuh pamirsa teh penasaran kitu warta anu tadi teh kumaha teh Ieu teh warta ngeunaan pasanggiri monolog bahasa Sunda tingkat SMA satara se-Jawa Barat jeung paguron luhurnya ya aya wartana kanggo pamirsa wadah balik kalawarta. Dina raraga milangkala paguyuban mahasiswa sastra Sunda Nuka 54, Pamas Unpad ngayakeun deui pasanggiri monolog bahasa Sunda sa-Jawa Barat, ieu pasanggiri teh mangrupakeun nu kalima. Dina pasanggiri tahun ayeuna, Pamas Unpad ngangkat jejer nasionalisme nyaeta ngawangun jina nasionalis pikeun bangsa nu mibanda karakter jeung budaya. Ceuk Asep Irawan nu jadi pupuhu Panata Calagara, dina pasanggiri tahun ayeuna jumlah patandang leuwih loba utamana patandang ti universitas. Ieu kagiatan teh lumangsung ti tanggal 10 nepi ka 13 Oktober 2018. Asep nyembohan tujuanana diayakeun ieu pasanggiri teh mangrupa tarekah Pamas Unpad dina ngamumule bahasa jeung budaya Sunda ngaliwatan seni teater nyaeta monolog. Tedi Muhtadin girang pangajian ieu pasanggiri netelakeun di tahun ka tahun kualitas para patandang teh beuki alus nepi ka juri ge sugema jeung bingung dina nangtukeun pinunjulna lantaran kabeh patandang mibanda kualitas nu alus. Kanggo tema kegiatan PMS 5 ieu nyaeta ngusung nasionalisme gitu. Pami dibebekeun nyaeta ngabangun jiwa nasionalis pikeun bangsa anu miboga karakter jeung budaya. Anu di SMA malik ketinggalannya kualitas secara gembleng itu ngaronjat. Hampir lah sadaya patandang teh secara aktorna ngagaduhan potensi nu sae. Tadi oge miharep sangkan ieu kagiatan teh bisa tuluy mayeng diayakeun oge meunang rojo nganti sakabeh pihak lantaran ieu teh mangrupakeun salah sahiji tarekah pikeun ngamumule jeung ngajerkeun basa Sunda katut budayana. Sri Wahyuni TVRI Jawa Barat ngawartakeun. Tatu pamirsa warta anu tadi teh mungkas kalawarta dina danget ayeuna simkuring Reiner eka direja. Oge simkuring Amalia Putri amit mundur hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.